Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa sareng simkuring Kakak Ocil, tangtosna dina channel Kakak Ocil TV. Dinten ieu simkuring balik nepangan salah satu pelaku seni atau napi tiasa disebat penyanyi pop Sunda, penyanyi tradisi anu jeung ngehit anu teras-terasan ngadamel video klip kideuna karena simkuring parantos aya di payunan bumina. Ayo urang supingan etang-etang silaturahmi. Karena abdi teh da acan silaturahmi oge sareng anjeunna teh nya. Ayo kemon. Di payunan bumi na. Wes, alaya. Adi. Punten Pak. Santai teh. Kang ngasih bebotna ya? Aya. Wes, bener. Tuh kan di lebat. Sampurasun. Ranaya ieu. Aduh, seniman sadayana ya? Ieu aya pelaku seni oge. Boy. Teu syuting. Apa teh teh? Gimana? Nah, iya. Anu disebat Kang Asep Ibut. Alhamdulillah. Tuh. Lain di mana ya teh di mana? Ngahaja karena ieu bukawanya orang di luar. Di luar. Ngopi. Haji kanu apa balik ka dieu teh? Nu mawi ngahaja apa disampakeun. Oke, begitu lagu dibayar bagaimana bosku YouTuber. Alhamdulillah, takut di pasien kesehatan simkuring di Jabaringkas biasa ngajalin silaturahmi anjak sono. Amin. Aya si kana paribasa saur sepuh mapami urang naon teh sering silaturahmi manjangkeun umur, manjangkeun rezeki. Salah sahijina anu hiji contoh anu ngabukti nya ieu. Ieu tah. Mangga atuh dileut lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Segera ayeuna lahir batin sehat walafiat. Sehat. Ieu Kang Heri Keke masih selaku pelaku seni oge. Pelaku seni. Karasan ayeuna teh nuju nyobian sareng anjeunna. Kolek atau napi naon? Kembangkeun karya anjeunna. Nyata. Seueur ngadukung abdi mah alhamdulillah. Kedah kitu. Seueur ngadukung. Karena sukses itu mau mungkin taktos nyalira nya. Moal mungkin. Tetep ngangereng-rengan oge. Tim ya. Anu sakumaha pangitan bosku YouTuber. Tadi anu kucing boleh disebatkeun dina waktos-waktos ayeuna atan napi sasi ayeuna Kang Asep Ibu teh terasa ngadamel single atan napi album. Leres eta teh? Leres alhamdulillah. Malahan deh tangku abdi mah. Dia tangku abdi tos 40 lagu. 40 lagu. Berarti kirang langkung 4 album. 4 album. Nya lah pami 10 album mah berarti 4 album. Cik ya, album anu terbaru ayeuna di tahun 2020 anu nuju booming ayeuna virus corona. Karena situasi polemik ayeuna corona ya muncullah lagu virus corona. Tapi Virus identik henteu kana unsur anu bersifat penyakitna. Ieu dina virus corona di dieu lebih dominan kita ke religi. Karena hate. Jadi virus corona jadi virus hati leuwih nista cenah tibatan virus corona. Oh, jadi virus hati teh leuwih nista tibatan leuwih nista. Jadi lebih kana hate. Karena introspeksi diri. Da lamun urang sehat lahir batin, insyaallah merenang virusnya bakal nepi ka urang. Tah eta. Bakal ditebihkeun tina sagala Lares pisan nyawat eta virus. Ieu pitu anu sae mun nabi mah ya. Mohon. Aduh, Anu penting mah sehat lahir batin, urang ngajagi kesehatan jasmani jeung rohani, otomatis virus oge nyingka. Jadi urang ulah terlalu sugesti ku virus. Eta maksud teh. Nu akhirna urang jadi balu kalbu tah nu mata kageringan teh hate eta. Terlalu sugesti, terlalu sieun akhirna benang terjangkit. Nu penting urang mah nyangakeun ka Allah. Mengikuti aturan kepemerintahan. Nah, tidak luput tina aturan pemerintah. Urang diam di rumah pakai masker. Oke, tapi kan dia mah bener dulu. Kan abi kan tadi mah ngangge masker cuma dibukain. Nah, Duju nyari lah sekarang masker gitu tuh. Pan kedah katengel sadayana gitu. Nah, begitu na panginten simkuring teh teh aya di sebenarnya naon teh? Iya, Bale riungan we pada gireng-rengan pelaku seni ngalariung di dieu. Ari bale teh pasti aya namina.
Aya. namina. Ieu teh Bale Vlog Channel. Bale Vlog Channel. Bale Enah, jauh boleh. Nah, bosku YouTuber pasti dina konten-konten Kakak Ucil TV sering non teh nguping backsona Vlog Channel. Tah ieu penyanyi teh Kang Asep Ibut. Nah, ieu Vlog Channel. Vlog Channel. Kang, alhamdulillah teh reusna teh seueur anu resepkeun kana Vlog Channel. Alhamdulillah. Dina komenan teh lagu cenah eta lagu Kang Asep Ibut saurang. Nah, ieu jalemina. Ieu jalanan teh. Eta Vlog Channel hasil karya Hasil karya Yana Kermit. Kang Yana Kermit. Alhamdulillah eta Vlog Channel teh nya biasa dirilis, bahkan mungkin dikenal di masyarakat oge. Di antawisna di damel backsound gitu tah. Nya anu nuntun pisan ka Kakak Ucil Channel. Hatur nuhun. Mugi cing sukses selalu. Amin. Vlog Channel kalebetna dina album anu kaseudeui kan? Album anu katilu. Judulna teh naon album naon judulna? Album Vlog Channel. Oh, eta nu Eta Vlog Channel handapna aya deui. Berarti nu paling terbaruna nya eta Virus Corona ayeuna. Anu kaopat ayeuna. Promo di mana wae Kang eta virus corona? Virus Corona teh promo di Hadas TV, Radio Cakra, Radio Karisma, sampai ke Pas FM di Sumedang TV. Sumedang TV? Ayo Oh, ke tuh. Sumedang TV sampai ke Tasik, Garut. nya Majalengka. Majalengka, Cicalengka, nugi wes sampurna seluruh Jawa Barat ya. Seluruh Jawa Barat. Tah di sakedengan Kang Asep Ibut ge aya Kang Heri Geget teh selaku penyiar radio oge nge. Laras, insyaallah. Pami dina off air mah seorang MC oge, host oge. Kang, di 2020 ayeuna teh berarti anu nuju di damelan teh program teh nyaeta album Virus Corona. Album Virus Corona. Nah, ngomong-ngomong kana album, kamari abi nepangan rekan simkuring. Nuhun. Pelaku seni oge, Nuhun. seorang arranger oge. Nuhun. Nah, pas sumping ka ditu kalasan anjeunna teh nuju ngagarap single Kang Asep Ibut sareng Kang Endang Kurnia. Laras pisan. Oh. Bade duet sareng Kang Endang Kurnia. Terus bade barengan Atos bener. Nuju proses. Tapi tunggu nanti hasilnya. Nah, cuman kemarin teh acan bat vokal Dacan karena mungkin situasi polemik ieu nya rada istilahna mah Teu tiasa ka ditu. teu tiasa ka itu ka dieu ninggal situasi we namanya Kang Endang ka dieu abdi atuh ka itu insyaallah lah. berarti pada intinya mah pamitos reng si corona balik ka itu kalau ngurna. Baru eta beres beres. Baru beres. Judulna teh naon? Jurig Jarian. Jurig Jarian cuman itu mah genre dangdutnya. Genre dangdut rock dangdut Pop Sunda rock. pokoknya rock dut tapi Iya. versi Sunda Untuk kina lirik pribadi eta nasional ya? nasional Cuman genre musiknya karena Sunda karena oke. Sunda Berarti Celuput tadi karena tradisi naon. Tradisi aya. Aya tetep Rock ge. Sundana aya. Cenah ku paribasa Kang Asep Ibut mah. Naon cenah? Erek tigelan zaman. Tigelan zaman. Hiji tigelan zaman, Beres. kaduana seni Sunda ngarah diterima ku kaum milenial. Nah, eta. Jadi nonoman Sunda teh geuningan henteu memandang sebelah mata. Beres, beres. Yen Sunda teh bisa nyongcolan. Nah, iya eta. Asep Ibut ide-ide teh gitu. Amin Bisa, amin pokokna. alhamdulillah. Eta judul laguna teh naon? Jurig Jarian Jurig Jarian ini hasil karya hasil karya Kang Agus Kapinis. Kang Agus Kapinis. Dokter Agus Kapinis. Dokter Andes. Dokter Andes. Dokter Andes. Dokter Agus Kapinis BHS. BAC. BAC. Eta teh kasan gelar dokter teh pamasihan di 80 negara. 80 negara. Antawisna negara mana wae tah? Nya Amerika, Kuwait, Thailand, Jepang. Pokoknya aya 80 negara anu maparinan gelar ka Anjeunna anjeunna sebagai pelaku seni, pencipta. Sebagai pencipta lagu. Iya. Kategori na eta nya. Kategori Cuman Kang Agusna nuju teh aya pangina. nuju teh aya biasana sok kaleresan di dieu wae keluar goler ayeuna mah nuju ieu heula mudik heula Oh, mudik. ka Sarijadi. Lu mau gitu, Bos. Tadi jadi mah masih kada-kada Kemang Ban. Ka Sumedang benernya. Udah jelas mah lain sarinande. Sarijadi. Kan ieu teh kan urang teh masih kena biasa idol tinggi. Mun Dina tahap lebaran tahun ayeuna mudik ke mana wae? abdi teh karesan cemek blak wae di bumi. Da balik mudik ka mana? Lockdown teh Lockdown teh. Kayak sahur. Serba salah hingga itu salah Kalau kada Pak salah. Jokowi teu
tidak boleh mudik. Tidak boleh. Pulang kampung kengeng. Pulang kampung. Mudik teh kengeng. Ya, Pulang kampung kengeng. Bisa rorak kene baru ini Betul. kan. Kan Beda bahasa hukum. Padahal ini teh mah rorak Dan kayaknya ke kampung dia mudik. Kayak mudik ke pulang kampung. Berarti kegiatannya nama berenang lockdown lah ya. Lockdown. Tapi kan ayeuna teh bade ngarilis di album deui nu enggak ya. Album anu kalima berarti ya. Anu kalima teh jurig jarian dihanapna engke aya ua anu nues sareng Wa teh naon wa teh? Ujang Kaset. Ujang Kaset, Ujang saya. Ujang Darso sareng Kaset Ibut. Disingkat jadi UA. Ua, judulna UA. Dua kata. Dua ya. kata. Ujang Karya Darso. Kang Yana Kermit oke. Oh, karyana Kang Yana Kermit. Halo, sampurasun Kang Yana sing sarehatnya. UA. Jadi judulnya teh UA. Ujang Darso Kaset Ibut. Hebat. Ya. Oke, Bang Yana bagi YouTuber tamu kal serapan bagi urang teh urang nanti istilah saketapan. Alhamdulillah. Jeung anu deuk kalewat tuh. Katinggal teh tuh. Oh, nya ketinggalan dengan Laras Bicok. Balik deh Kang Asep, Oh. Kang Heri masih Yes. di channel Kakao Chill TV. Desaka Kakao Chill TV-nya. Maju. Pesan. maju terus berkarya terus. Kurang doakeun we maksudnya. Waduh. Anjeunna sing mulus rahayu. Amin. Rahayu, Berkah salamet. berkah salamet. Amin. Jobna sae. Amin. Atuh YouTuber nage gabung ka aranjeunna. Subscriber. Amin. Cing seueur subscriberna. Eta gampang nama iklan nama. Iklanna. Cing kenging dolar. Amin. Kang Heri, nomor rekening sabaraha? Abi, anjing kabeh kuat Cing kenging dolar. Tah kieu nya. Lamun dupi lamun urang share silaturahmi teh sieun teh doa teh di mana-mana. Di mana-mana saya ngadoakeun Saya alhamdulillah. ngadoakeun. Kukiduna abdi bade ngadoakeun ka Kang Asep. Mudah-mudahan dina album 2020 ieu jurig jadian teh sing lancar. Amin. Katampi ku para masyarakat Jawa Barat. Amin. Ieu. Khususna Jawa Barat nasional weh. Nasional oke nya. Nasional. Karena itu mah memang setengah nasional ya. Setengah nasional. Nasional Sunda aya, ya, nasional ge aya. Berarti untuk segi promosi lagi Nasional. 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 Wah, hebat. Di nasional ke. Maka dukungan anak oke di Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Di Raffi Ahmad di Billy Saputra. Billy Saputra. Di- Terus si Anwar. Anwar. Terus Jadi istri nu nah nya si Opa. Seupa terus nanti di sate. Dina Nose. Dina Nose. Oh, abis soalnya ketemu tinggal gitu. Dukungan itu teh dukungan di kange di artis-artis Jakarta khususnya pakai juri jadian ya nu bakal dongkap tah didukung ku eta. Amin. Abi ge ngarawas heus karena apa? Nya hiji contoh anu terbaik Kang Asep Ibut ayeuna ngarilis lagu juri jadian setengah nasionalnya tapi Iya. Sundana tetap aya Tetap nya. aya Sundana. Mudah-mudahan Sunda teh bisa go nasional. Go nasional. Ya, lagu-lagu Jawa unggul anu go nasional. Tah gitu urang teh ulah kasilih ku Junti. Ah. Urang teh Aya bisa Junti itu. Junti Girang. Jangan makmur atuh.